warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmat kesehatan sareng umur panjang dugi ka urang tiasa kumpul dina dinten anu cerah ieu. Para hadirin, kesehatan teh penting pisan kanggo sadayana. Bonu ora bonus penting pisan bikin ngajaga kesehatan urang sorangan. Akhir-akhir ieu dunya kaserang pisan ku panyakit anu cukup maut. Contohna virus COVID-19 anu biasa disebut corona. Pandemi coronavirus ayeuna parantos pencet hampir sadayana penjuru dunia. Virus ieu kapanggih di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2019. Virus ieu tiasa nyebabkeun infeksi dina pernapasan manusia. Virus ieu nyebabkeun rupa-rupa parobihan dina kauripan masyarakat di sakunahan dunia. Kalebet Indonesia. Virus COVID-19 biasa nyebarkeun gancang pisan ngalangkungan hawa. Sanaos urang kontak fisik langsung sareng jalma anu kaserang penyakit ieu. Kemungkinan orang oge bakal kenaan virus ieu rerencangan. Virus ieu henteu ngan ukur mangaruhan jalma dewasa. Bahkan budak leutik sareng rumaja oge rentan ka virus ieu. Nanging urang kedah emut yang pandemi Covid ieu bakal lekasan upami urang tetep kuat. Semangat sareng taat kana protokol kesehatan anu aya. Aya seueur cara pikeun ngatasi masalah pandemi ieu sapertos membah tangan nganggo sabun, nganggo masker, sareng ngahindarkeun balarea. Pemerintah ngeurakeun program vaksinasi COVID-19 dikeun sakumna masyarakat Indonesia. Ku kituna ulah asa-asa ngeunaan ieu, urang bisa babarengan nyieun parobahan pikeun dunya hade. Sakitu biantara anu kuring didugikeun dinten ieu. Kirang langkung hampunten bila aya kalepatan dina biantara mangga dibahaturanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.